yakin simkuring urang dia hasil didikan ulama-ulamana para kasepuhan adalah jalma-jalma anu cinta ka para wali Allah, ka para ulama, ka para turunan-turunan Rasul. Alhamdulillahi rabbil. Ieu urang penting ieu sabenerna nama ieu mun zaman kuari mah disebutna keur ngonten ya palurah atawa nge-SW. Nini mau ngertian nge-SW ngonten mantak. Ieu kuari hati-hati ka jamaah sabab anu dipake ku YouTuber akhirat ieu lain kamera biasa geus lebih daripada 8 megapiksel seket sorot nage engke diputarna di ditu di alam akhirat kadele nu kumaha ge penting ieu gerakna kalakuanana termasuk hatena bahkan eta nu kuari kusu engke ka ditu di deuleu kusu pangajianana kanyahoan moal bohong anu ngobrol bae kanyahoan anu tungkul bae horeng beak poe satoples kanyahoan anu balik baik geus menang parcel mah koloyor besi bejo mapannya nya dari ya bejo dak banget kejo atuh ngaran jelema lo bae geus menang kejo mah si eta mah koloyor kejo aya wah eta geus aya wah bade ku kulay kanyawan si bejo koloyor be dia kuari tekanyawan iku panitia kuari dia tekanyan ku Abah Haji Nurdi kuari dia tekanyan iku lurah engke mah ku kami dia disengsarikeun di pelebah ditu disengsarikeun di pelebah ditu mageura bae kadeuleu koloyor be eta mah nu ngaji horeng mau tujuan lagi ngukur kejo doa tunggaran jelema loba ieu masya Allah ya orang keur ngonten penting ieu geus mudah-mudahan hadirna orang bukan cuma sebatas cinta bakul tapi termasuk juga cinta Rasul sabab lamun ukur cinta bakul cinta Rasul mau menang tapi lamun cinta Rasul insya Allah bakul menang keur teu menang bakul cinta Rasul insya Allah menang sabab simkuring yakin wah hari penting ayeuna lain ngarepkeun kitu doang ya Kak kuari mah usimna ieu urang malika malak heuh teu nu kararieu ngan ari teu menang mah sok rada atuh rada ieu loba ka henteu sok rada teu mahkul teh nya atuh manusiawi lah teu mahkul mah teu kabagian ai batur meunang aing henteu kadang-kadang goreng hati ayana teh orang jaman panyeredan kai pukul dia goreng amal mantap teman hadirin rahimakumullah sabab naon lain urang panyeredan nu teu bebeakan sim kuring yakin nu teu gablek ge gagablek ganan nu teu boga ge boboga anan sabab memang wancina dengekeun urang panyeredan nu teu gablek ge gagableganan ulah nu gablek gogobloganan pan aya eta ai nu gablek teu gablek gagablegan ai nu gablek gogob logan eta ongkoh barang gede horeng leutik pan aya barang leutik tapi gede aya barang gede tapi leutik hayang nu mana kakak Allah pilihan eta mah dia memilih nu Allah ngaco hiji pilihan lagi barang letik tapi gede dua barang gede tapi letik cikula tapi nah mending keneh nu letik horeng gede kak daripada kadulu gede horeng lemet artina naon padahal mah teu boga doang nu boga sabab anu boga sim kuring mah barakali ngibaratkeun pan jalma mampu mah palurah mun dina sato ibarat kebo kadang ya konco sim kuring mah lurah ieu mah sakong sabab balik cenah geus nek ngongkosan eta nu sugih mah mun sato ibarat kebo ai kebo pan gede taina sagede tai kebo ai tai kebo leutik teu gede gede sagede tai
Atuh teh kebo ieu segede teh kebo ngun jelema masyarakat jelema kismin eta ibarat kotok padahal ti kotok mah dibandingkeun di kebo mah taina ge sagede tai kotok moal aya tai kotok segede teh kebo kah beneran tapi lamun aya kebo ngising segede tai kotok ieu kebo gering mun hayang ka arah geura dipencit kebo jeung ngising cerelet wes jadi tai kotok kebo gering moal ieu kotok ngising segede teh kebo moal aya teulihna geletik geus lamun aya jalma sugih sedekah muludan hayang sarua jeung nu masakat pada 100.000 atuh dia mah kebo ngising tai kotok teu cager berarti pangkumane mah titipan ti pangeranna ge amanah ti Allah na loba naon eta nu miskin teh hayangan sugih hayangan mah teh nu sugih ulah sok sombong ka nu miskin dosun yang kami ge nu miskin sugih kumaha jageus usaha hayangna kieu-kieu bae dagang baslok tabur bae dagang balon betus bae yakin dagang jeung karuyuk salah atuh dagang wawarungan salah mulangan bae panetere karugi bae aya geus lain derat sugih mah pan aya bae pijalaneuna kak aya lain derat sugih mah kami ge hayang nu masakat sugih oh bedana doang kiai teu gabeleg santri naon teu hayangan eta hayangan matak nu boga santri ulah sok sosoreun anu teu boga santri kami ge hayang kumaha orangnya nasi moal sarua doso nasib sarua mah moal enak kabeh kiai buruk aya kiai dua gesa lembur pahreng-hereng bae kumaha teuing loba tawuran deh nasib moal sarua sabab lamun penting ieu nasib teteh jeung kakak sarua jeung kula rubuh ieu panggung da demi Allah yang masumbana ge kabeh dari nasibna yang doang penceramah doang aing di dia ra panggung geus gede kieu atuh rubuh atuh wayana dak dari anu ngadengekeun aing nu ceramah benar kitu ulah yang sarua nu sugih kudu aya nu miskin kudu da Kangjeng Nabi ge bekinganana lain jalma miskin kabeh kekengjeng Nabi sahabatna Abu Bakar orang kaya, Utsman orang kaya, Umar bin Khattab jawara kolot. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pamuda gagah berani. Eta pendukung dari lembur urang kayak gitu. Supaya cik Haji Omah nu geus diangkat jadi wali teh nya. Nu geus diangkat jadi wali teh supaya kehidupan berputar berjalan. Mantak teu sarua nasib eta ulah hayang sarua kak mantak dengekeun ieu kan geus menang parsel geus dia ulah neuleun parsel batur bae gila ini boga semua nang nyelegan parsel gigireun bae nu dia mah loba jasa cenah mina nu dia mah cikina loba jasa nu dia mah cococolaan naing mah moal enah eta hirup moal enah moal senang eta hirup sampai kiamat ge neuleun milik batur bae mah doang kumaha eta boga milik nasib kayaknya dari akan embeda embenya kumaha nyawarana oh jadoang meho eta embe aya buluan eueuh aya dari aya buluan eueuh aya loba bulu me loba bulu urang loba bulu embe cenah bulu embe mah saeutik palurah kajun kabeh bulu tapi timulai hulu sampai buntut kabeh bulu embe ngan hiji-hijina tapi bulu jelema hitungan tina hulu be buuknya cabang gogodek yang irung teh kumisan aya buluan bulu irung kumis janggot bulu kelek bulu dada turun hanap setik-setik kaharep bultum bultis bulkon loba ngomong-ngomong lebih loba bulu embe artinya apa lain simkuringnya dong kita itu selalu melihat nikmat orang lain lebih banyak daripada nikmat kita padahal tidak begitu kabeh geus diukur nasibna kadar nikmat mah ku Allah milik mah bakal aya bae selama orang hirup ngaran geus Allah milikna bage ge urang na ge paeh ieu
Bawa santai saja hidup itu kawan, jangan sibuk-sibuk, jangan pusing-pusing. Benar? Atuh kung aja gitu kak, gitu eta, ya, gitu. Belum ketiga tuh, juga arti ya. Atuh masih karena tinggal balik. Hadirin rahimakumullah, nasi mah mual sarua, ya orang penting iya muludan. Ya, muludan, etapan muludan, takrif mulut dia. Takrif mulut cik Imam Jalaluddin Suyuti. Ulah kalau dibahas kabeh, hiji cukup sampai subuh. Beneran. Ijtima'un nas. Kompakna jelema, kumpulna jelema, keragamana jelema. Sabab lamun ieu orang panyere dan teu kompak kulu ukur keluarga Abah Haji Nurdi misalnya, nu muludan. Ganeng Kak. Ripuh ngalayanan jelema sakieu tapi kompak kabeh teu masakat teu gablek siap muludan sampaikan terjadi ieu acara ieu nu hadir ieu kumpul ku akibat kompak mun teu kompak modoang cai jeung minyak moal ngahiji eta pelajaran tina muludan ieu urang hirup kudu kompak da urang di ieu nu kumpul rentul doang kieu hasil kompak antara indung urang jeung bapak urang kompak ulah sok siling cacat ulah sok siling hina jor teh nu hiji di luhur hiji ni anak nu penting nu luhur mere kanikmatan kan nu dihanap mere kanikmatan kan nu di luhur jauh urang ge ti penting jeung pamajikan sampai angos siring mere kanikmatan kalau haliu-haliu asal siring mere kanikmatan kakak mere kanikmatan ka kula ieu pelajaran sabab kula moal sumanget ngomong lamun nu ngahadirat komo saeutik mah cawerang saheuk ngomong lagi ieu mah lobaat mere kanikmatan maka sim kuring ge berusaha mere kanikmatan kanu dihandap sabab hirup maka kabeh ngeun sawang tinawang naon pasangka sangka cik rakyat ngeunah jadi pejabat ngeunah amat lurah sapong cik lurah sapong ngeunah hendararia teu mikiran pajeg aing mah hulu aing satahun sakali sari bencar wae kudu mayaran pajeg komo rakyat modal mah teu mayar kudu kulurah pan ngeunaheun cik urang mah rakyat panan panyamarentah ieu ngeunaheun hareng cik lurah ngeunaheun jadi rakyat tol baka pusing cik nu masakat ngeunaheun jadi jalma sugih horeng cik nu sugih ngeunaheun jadi masakat kunaon cik nu sugih ngeunaheun cik nu masakat ngeunaheun jalma sugih hayang sagala ka sorang nu sugih mah horeng cik nu sugih ngeunaheun jadi jalma masakat tak hayang sagala teu ka sorang pan malika ngeunaheun teu kudu mikiran ka lieur-lieur ka beuli moal ngeunah jadi lelaki cik lelaki ngeunah jadi bikang pasangka sangka kita itu memang berbeda-beda sabab naon ibarat gambaranana ya urang doang ramo ieu ramo urang aya 5 ramo eta singkatan rame model moal aya ramo nu sarua kabeh jempol moal aya atau kabeh curug moal aya ngeun kajen rame model cik urang Jakarta jari-jari jangan ribut jangan ribut ulah halaliwu bineka tunggal ika gitu iya nu 5 kajen beda ulah pasea mending kerjasama mun kerjasama nyau kejo menang loba benar tapi lamun teu kerjasama ieu si jempol aing macan neuk diam jadi abairuk cenah si nutiluan urang dia ulah diajakan cenah aing meneuk jeung dia bairuk jeung curug gitu memang hari aya kene jempol mah ieu nu mamana ge ngeunaheun sabab ieu si jempol mah bisa kerja sama jeung nu mamana si jempol kerja sama jeung curug kaangkat ieu si aqua aing nu kerja sama jeung dia cenah jari tengah jari jajangkung kaangkat jeung jari manis kaangkat jeung cingir kaangkat jempol mah mantak siapakah yang menempati posisi jempol tersebut pasti Anda bertanya-tanya dan penasaran iya jempol kalau boleh memilih mending keneh eueuh jempol mending keneh eueuh ramonu sejen daripada eueuh jempol lamun boleh memilih kenapa karena kalau tidak ada jempol iya si nu sejen mah ya gati curug nu kerja sama jeung jajangkung ngangkat ieu moloot bae ka eueuh teu beunang komo jeung ieu mah ye komo jeung cingir mah komo jeung aing mah cenah leutik jasa ripuh sabab naon eueuh
Jempol. Siapa jempol? Jempol itu adalah gambaran ulama, kiai. Ya guys, sesuai dengan hadis Nabi, qawamu dunya bi arba'ati asya'a, al ula bi ilmul ulama. Tegakna alam dunya palurah. Mual goyang ya alam dunia, syarat hiji ayana ilmu alim ulama. Itu tidak terbantahkan. Posisi yang pertama ilmu ulama, karakternya biadil umar orang bahas nu pertama jempol ya, bil ilmil ulama. Maka segala sesuatu lamun hebat pasti cap jempol. Cik pamajikan negara asaan angen menang kami ngeunah tah henteu ka salakina diuyup ku salakina teu ngomong deh tah salakina kieu bemere isara sip berarti mantep. Sagala ge lamun geus cap jempol hebat. Dah mantap ge lamun aya kiayan acara naon ge ulah ditinggalkeun deketan. Sebab eta acara anu mulia mun eueuh kiayan ulah deket-deket. Dia mah ka pangajian hadeku alergina. Ai kana goyang dompet hadeku koroohna. Goyang dompet mah eueuh kiayan. Moalnya Abah Haji Nur di aya di dinya nyawer moal aya. Paling banter ge lurah. Lurah ieu ai. Posisi kedua ieu mah. Memang dina pemerintahan posisi pertama, tapi dina agama posisi kedua. Sabab kiai mah ibarat supir, urang mah kabehan ibarat penumpang. Coba ngeunaan supir, ngeunaan penumpang. Ngeunaan penumpang kalau supir cicing bae. Mun ngeunaan penumpang ka teteh neuk jarah ka Banten buat mobil pariwisata ti jam 7 sampai jam 12 teu lempang-lempang ja supirna eueuh ngeunaheun eta. Sadusun-dusun aja lama telok buat mobil palurah kebal-kebal ting mah sempet eta birit. Nu ngeunaheun mah berarti supir polong eueuh muatan ka Banten nya naon? Ulah teh setor ka Dunungan dia bensin moal ka Boli. Nu naon mah aya supir aya penumpang. Pantak itu urang mah penumpang dibawa ka tujuan urang kusuk supir pan urang hirup boga tujuan. Kanjeng Nabi diutus ke alam dunia supaya mau ke tujuan utama ka urang sadaya. Maka jalanna kudu bagus, akhlak. Sabab lamun jalan goreng mantak palurah penting eta. Jalan di desa urang mah pariksaan cina bararagus. Ya. Itu pariksaan cina bararagus. Urang sababna eta jalan mah adalah faktor utama kemajuan ekonomi masyarakat. Sakumaha loba tangkal jengjeng jeung tangkal mahoni tetap murah bae jalan goreng mah. Naon sabab menunuk meuli ge mikir 2 kali, operasional berlipat-lipat bahkan kardan aing potong keneh mau. Jalan goreng kula di Cibaliung palurah. Ditawaran kebon jati ojol jeung motor buung hiji. Kebon jati sakebon asal ojol jeung motor buung hiji barang dipariksa ku kula aku jauh ka mamana jalanna ge ripuh. Munasabah. Ieu akhlak ibarat jalan, lamun jalanna bagus komo bari jeung muatan hampang ieu urang tereh datang ka tujuan ka. Tapi lamun jalanna goreng datang mah datang angel. Komo muatan berat mah nya goreng, nya nanjak, muatan berat. Maka kadang-kadang eta mobil ngejungkel, musruk. Mantak urang ge lamun akhlakna goreng datang mah datang ka surga. Kulu umati yadkhuluna jannah cik Kangjeng Nabi. Sakabeh umat kaula bakal asup ka surga. Ya urang nu bedel ka rieu bakal asup ka surga sarina teu pantes nya bedel kieu ka surga nya. Ngampur. Ya urang kula ngomongna ge ulah molotot. Mun tah mah cik kula darah ria. Ya. Iya urang banget doang kararia ya. Doang kararia. Tampang doang kararia teboga kadaek. Asup ka surga sari teu pantes amatnya. Nu karia dijamin asup ka surga lah. Sari gede teh kana jaminan. Atau kamu grup nu itu mah. Ya. Iya model urang dijamin asup ka surga. Heh, teu pantes kak mungguing nafsu urang makunan sababna atuh mana kadaek urang. Hiji waliullah Abdul Aziz Ad-Dibaghi baheula
75 tahun ibadah dan pernah kaselangku maksiat sakedet netra secara urang sholat dimulai takbir sampai ke nuluk salam dimulai tanur sampai ngagebot angus kak. Allahu Akbar poe naon yang mulai tanur. Allahu Akbar kabira kasaronita sahaing itu sasor boah muku saya tamu grup na baloyor. Iringan teh tati bae jeung teh marpuah cenah mah sergut terus sampai takbir ulah takbir lain salat urang mah ulah takbir salat gitu inget ke Allah lo bakal lakukan maksiat. Iya Abdul Aziz Ad-Dibaghi can pernah maksiat detik-detik acan tapi ternyata di lomah pun tergores tulisan bahwa eta jalma waliullah calon pangesiraka sakilu tukang ibadah dah calon pangesiraka ieu tukang naon ya tukang tembok pasrah lah burung atung ke heula kaul haju pasrah bae dong hakekok bae laju pasrah bae enggak can angus biasa kan menyingkap sampai habis biar tidak gagal paham betul can angus ya kula jadi takun lagi laju pasrah bae gawe main bola gitu can laju nyerah bae main heula sebelum peluit panjang dibunyi oleh wasit jangan menyerah. Hirup itu seperti itu udah ibadah golak kangenahan kajian kumaneh posisi menang bisa berbalik keadaan betul itu permainan selama peluit panjang belum ditiup tidak ada kata menyerah mental juara harus diterapkan kajian udah geus eleh sabaraha kosong terus baik kan nyerang panjang bertahan benar aya kitu nonton loba jalma nusul khotimah tadi nama daek ibadah geus bae daek ibadah naudzu eta ngaranna tadi meunang geus neuk eta neuk pertandingan berakhir dibalikan keadaan baheula final AC Milan jeung Liverpool kumaha kitu udah rarusuh mata kayak kudu gaul saeutik AC Milan geus meunang 3-0 demi ali saeutik deh waktu nage palora dibalikan keadaan jadi 4-0 kalah Milan secara menyakitkan luar biasa itu pelajaran kehidupan buat kita. Nunggus daek ibadah berarti ada dalam posisi menang nucan daek ibadah berarti ada posisi kalah ngan saduana ge nunggus menang ulah kangenahan nucan menang nu elahin nucan ibadah ulah putus asa mereka tempat Allah selalu berharap ke Allah loba jalma anu husnul khotimah tadi kalakuan goreng kembar bin kotob kumaha nu tadi na jawara kolot jak kuburan aku digigireun Kangjeng Nabi betul atua kitu bae ka hirup malogat tigati aing ampun aing main bola di tontonan bae Allah pelajaran Allah jadi tenang baik. Iya Abdul Aziz Ad-Dibaghi can pernah maksiat tapi ternyata tercatat sebagai pengisi neraka maka Jibril turun cik Jibril dia capek-capek ibadah jadi orang ngaranna tercantum sebagai calon pengisi neraka kumaha jawaban eta wali apa pengaruhnya buat gue aing mah ibadah ge wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tepati-pati ibadah kecuali itu pati-pati aing ibadah kecuali ka tempat aing ada arahnya kecuali bukan ibadah jadi aing mah ibadah tak langsung melaksanakan perintah Allah lain karena suga jeung neraka urusan suga jeung neraka kumaha Allah kajian kana neraka can Allah ridho mah aing siap bae Ibrahim diduduk di neraka eueuh buluk hiji can nu kabeulem Allah ridho mah kakak ge lamun ku Allah ridho jajal anyut kakak beulem ku bontot mau temu rusut ayo Allah ridho mah akhirnya ku saking keikhlasan luar biasa eta wali mah dirubah tulisan anakku Allah jadi calon pengisi surga dibejakan ku Jibril selamat sekarang anak menjadi calon pengisi surga tidak mengaruh juga buat saya sebab aing mah ibadah karena Allah neuk surga jeung neraka urusan Allah ngeun aing heran aing melengak kenapa aing ibadah bae tapi ternyata pertama tercatat sebagai calon pengisi neraka aya naon ditanyakeun ka Allah aduh pan melengak eta ya secara syariat kan bagus ditanyakan cenah ge Abdul Aziz dia ke umur 15 tahun ke baheula nyorang di titah ku indung dia titah meuli naon bawa ka warung dia pura-pura hees nah kadang teh ku umur 15 tahun cenah ge nyorang di titah ku indungna kalah pura-pura hees berarti kan doraka kain ku sabab pernah sakali doang ai urang doraka kainung sabaraha kali ngomong-ngomong hayang asup ka surga ambuhan napaleun jeung nambal suku nya
eta nyorang sekali doang. Mantak hadirin dengekeun kaum ibu teu kudu ngamuk hayang jarah ka wali, teu kudu pasiah jeung salaki komo bahaya jasa. Ari kumaneh telok jarah maka kuburan kolot nu geus bae neuk naon dia jarah ka Banten. Jati baheula ge wali kumaneh mah teu keur SD teu keur TK. Inung bapak kumaneh wali kelas saha? Bapak urang. Bener? Wali urang tiba heula, urang kanu itu mah wali nanya mana badia kan anyar kene. Wali urang mah kolot urang Anda bisa mencapai ridho orang tua, maka ridho Allah akan diterima. Alhamdulillah. Neuk naon sia guru bugan ka Banten, jarah ka mana lain nyare. Mangga neun utamakeun kuburan kolot. Neuk naon ari tolong silatu makan kolot mah walina ge hewaeun. Komo eta mah cenah ibu-ibu neuk jarah ka Banten ongkosna pasiah heula jeung salaki. Datang ka ditu eta Sultan Banten Hasanuddin nyami weuh beungeutna nu neuleuh ibu-ibu nu eta. Lora ka kolokor salaki. Naudzubillahi min dalik. Ye ulama deukeutan kurang kiai jempol ieu jempol. Ya supir jeung berumbang aya ngeunaheun pan ngaji ge jadi berjamaah jadi eta ngaranna orang dibawa ke supir. Contohna ya lamun cenah ieu si supir eueuh penampung eueuh pangajian di dinya tapi aya kiai doang jamaahna eueuh moal jadi ngaji ka muludan doang di hiji lembur kamari ngon boleh bacaritakeun ku ulah lemurna mah bisi melanggar iya ya kodati lu ieu mulut kuari ya mulut kuari kori jeung penceramah teh dipake Kak. Gara-gara naon geus meunang besek kabeh jamaahna kabur. Beneran eta mah kisah nyata, ngan lain kula lain di hiji lembur kula ngadenge aya kori jeung penceramah teh dipake tungtungna kunaon sababna jamaahna kabur, supir mah aya penumpang eueuh pan eta. Ripu. Da supir aya jeung penumpang aya mah ngeunaheun. Ya nu kadua. Iya Kangjeng Nabi mah pan dicaritakeun wa kana sadidal haya'i wat tawadu. Kayan Kangjeng Nabi mah rosa luar biasa isinan jeung hanap asorna. Mantak para warasatul anbiya ge pasti kitu turutan sabab ieu kajen jempol kiai, ieu kiai teu bisa sosohoreun teu bisa gegedeun ka jalma bod. Naon sababna ieu jempol pan tukang nyetrekeun gas betul. Nusok nyetrekeun gas dina 5 jari adalah jempol. Ngan ieu jempol bisa nyetrekeun gas oge lamun dicegeran kunu op. Betul? Ngaran tadi tegeran kunu opat mah ieu si jempol bisa moal bisa nyetrekeun gas. Eta kiai pagaweanna di lemurna nyaangan masyarakatna. Magahan ilmu agama nyetrekeun gas ibaratna. Mantap bisa ngaji ge kumanehna magahkeun ilmu aya jalma bodoh ibarat jempol nyetrekeun gas ditegeran kuno opat lamun opat rakyat teh punung kasih jempol si jempol nyetrekeun gas moal bisa jauh nu negara kadua ya jempol curug ieu curik jalma sugih mantap jalma sugih mah kudu deukeut jeung kiai deket najeng kiai kunan eta nu sugih digambarkeun curug sabab curug nu sugih mah lempeng palurah nitahna naon ge didenge ku batu teu cara curug urang jalma masyarakat melenguk cik nu sugih enakeun geura solokeun gigir imah aing dianahkeun ku batu tapi jajak urang pada masyarakat siling titah geura enakeun solokan gigir imah aing cik nu masyarakat teh nu masyarakat deui cik nu dititah atuh ku beungeut dia ditahan aing naon dia jadi melenguk curug urang. Ieu nu sugih deket kula ulama maksudna naon supaya ngabeking ka dieu sabab Kangjeng Nabi ge sukses pamajikanna sugih mantap teteh dengekeun nya ieu salaki lamun berjuang dina agama contoh Siti Khadijah dukung ulah ka didegungkeun huluna ya mah laki ngaku urunan 100.000 di musola atau di masjid neuk muludan didegungkeun huluna gegedeon hayang kalem gua mau teu kabayar kudu nama tambahan ka 0 na hiji 1 juta gitu ada pun kabayar jeung atuh kege milik mati Allah ya jauh urang boboga Allah aya niat orang kecang aya ya nu sugih ulah leutik hate naon sababna ieu urang boga pakaya capek di alam dunya lamun teu boga alam akhirat
rugi kakak nyawa di mana ge ulah tanu ranggeyan kirang nu bijian ge di wadah dia supun ka jero karung hayang kabawa ka imah ieu urang capek di alam dunia pejabat naon bae coba bawa ka alam akhirat eta pakaya urang ulah hese ulah korek ulah koret mata Kangjeng Nabi manganjurkeun ulah nganyerikeun hate tatangga ku sorak kerecek kekenceng dararia Kangjeng Nabi begitu ulah nganyerikeun hate tatangga ku sorak kerecek kekenceng lamun teu deuk mere mun teteh ngagoreng lauk layur naon bae ulah ku minyak supaya ulah kadenge aya teu deuk mere mah kulub di kulub moal kadenge teh atau dipaisnya dipais ayo tedok meremah luar biasa Kangjeng Nabi sifat toleransinya kuari mah kumaha coba jagati mun neuk meuli kadu ieu ti pasar tedek mere tatangga ulah diiwir-iwir mah pae jalan dah kadeuleu ku anak tatangga tadi bere abong di kieu-kieu hayang kadeuleu pamer ulah mun tedek mere mah asupun kudu area ka jero sempak ulah nganyerikeun tatangga kuari mah pan harerese mata kurang mulu dan sebab urang serba kekurangan terutama kurang peduli urang mah hepan nyawa eta gigireun imah dia mah leuwih teu mampu daripada dia menang BLT atau oper kadinya kunaon atawa keur teu dioper ge bagi dua ke betul ieu mah geus meunang mah sarin waing bae pan pendataan mah bisa salah sebab menang jelema jeung alat urang bae nu sadar oh aing leuwih mampu daripada dia geus ku dia bae nya ngeun ku aing ditiang nang ke dibikeun ka dia ku aing teu bisa dioper mah dicare ku pamarentah bikeun ke ku aing menang maka dia aya tanu kitu di dia di mana ya talah RT nu dicekek dasar geus capek RT karunya teh eta RT bima karunya tak ka RT beneran karunya bima eta nyebutkeun jadi jelema dek jadi RT Pak Haji Nurdi kula menyebutkeun ku apongan atuh apongan gaji lemet atuh gaji lemet pamaido be ngebad mantak mantan RT mah leureutkeun eureun ba jadi RT sok parolongo kana sababna loba teuing panyarek jeung pamaido aya gaji lemet mantak sing ikhlas bae jadi RT nangke jadi doang ulama ngamalkeun ilmu ngamalkeun pegawaian dunia tapi berubah jadi pegawaian akhirat ya bagus niat nah gitu tehnya ulah sok dicekek eta RT karunya teteh bae nu ngarti babagi ieu mah mun kalah nganyerikeun tatangga nu neang BLT ka mana teh aing mah diarah ieu ku Jokowi oh laju aing mah meunang ta BLT emang dia teh diarah kasihan deh lo oh aing warna be nu kitu mah ulah nganyerikeun hate tatangga ku sorak kerecek kekenceng ulah koret-koret teuing ieu mah nu sugih ngagoreng lauk nu miskin neuk dahar teu boga nanaon kamu seungit lauk laju eta nu miskin kaburi mah nu sugih be menampek-nampek sangu asal kamu seseungit lauk dicocok dihuapkeun asal kamu dicocok dihuapkeun nu sugih mukakeun lawang dapur nyeunaan dia keur nyolot nyocolan sesengit lauk ka teteh cenah dibawa kalah kanu RT kuno sugi aya naon cik RT si ieu malingan sesengit lauk kula cik RT ribu ieu dia mah aya bae sing lalieur untung RT rada calaka aya duit kencing dina kantongna dikieu-kieu ku kumaha klincing kanu sugi teh kadang sora naon eta teh sora klincing duit cenah teteh dihukum ku abi jam maring sora klincing duit abi terus tinggal tak koret ampun neng ya Allah ya nusugi bager engke asup surgana alabatan kiai diceritakan dina kitab pan pagujuk-gujuk jege dina itu akbar mugoyabat ngaranna pagujuk-gujuk opat jelema hayang paheula asup surga mah hiji jalma anu ngamalkeun ilmu karena Allah anu kadua anu mujahid fisabilillah perang ngabela sampekeun ka maot anu katilu tukang sedekah jalma sugih nu kaopat anu haji mabrur kabeh pagujuk-gujuk turun malaikat Jibril dia hayang asup ka surga pangeula naon amal ibadah dia andalanana kula mah tukang sedekah sedengkeun sedekah ngasupkeun ka surga nyaho cik sadia ganjaranna cik Abah Haji Nurdi cik kiai atuh cicing dia ulah belaan kiai teu sopan sebab hirup lamun geus miharan kiai teu sopan dah matak ieu lamun kiai can turun ti panggung dari ulah geura bubar dari ama ngaji kiai ditinggalkeun bae
malah mun ku ninja pamata santri eker memeh memanang berkat diburian kiai geus menang berkat kiai ditinggalkeun kayak mun kiai can turun aya boga adam mah ulah geura baralik urang cari cing badi dinya kayak geus kiai daratang ka imana ka karak baralik tah lah kumaha jelema dusun makalah nyurakan kana di bejaan ieu mah masyarakat rasa pongkar hari itu nya masya Allah ya cik nu hiji deui abi mah tuk munga haji mabrur sedangkan laisal jaja ila jannah teh ada balasan kalau di surga nyawa cik sadia haji mabrur ganjaran surga cik abah haji nur di cik atuh cicing dia ulah bilang kiai dia hiji deui naon ga andalanana abdi mah perang bisa bilang ngabela mah sampai geun kapae ganjaran jihad sampai geun kapae bahkan teu kudu dipandian dikuburkeun jeung bajuna pinuh kegetih sabab jadi saksi hadapan Allah surga nyawa cek sana ganjaran cik kiai cicing dari ulun kan cicing kiai panggelaan kiai panggelaan hei kiai mangga cik Jibril panggelaan kumaha cik kiai teu sanggup abdi panggelaan Jibril kunaon sababna abdi keur masantren loba dinafkahan dibiayaan ku nu sugih geus cicing abdi dijieunkeun madrasah termasuk tanahna diwakapan ku nu sugih pasantren dibangunkeun ku nu sugih abdi teu boga rokok dibelikeun nu ngalisu ku nu sugih sehingga abdi ngaji teu nunutan da boga rokok ieu meunang nu sugih suksesna abdi karena nu sugih jadi abdi teu sanggup miheulaan nu sugih asup surgana oh mun kitu mah berarti nu sugih heula mangga abdi nuturkeun tah kitu batur Allah kiai mah tawadu bang kedua tah jalma sugih nu katiluna di tengah jajangkung ieu lurah sapong ya pamarentah ieu di tengah-tengah rah panganna maka dia dua kali itu dua teu nonang teu berat sabelah non blok kabamana ge adil moal mungkin lurah nyumbola sapor dia mah cenah teu nyolok aing baheula moal dibere BL teh henteu kabeh ge rakyat aing urang ge rakyat sarua deui aing geus meunang mah nu jadi pamimpin kajenong teu nyolok pamimpin orang itu supaya non kabehan ayahnya mana ulah sampaikan terjadi kecemburuan sosial adil lurah mah di tengah nu di dia naon ieu jari manis sih naon jari manis pamuda jeung pamudi manis nu eta mah mantak bukti manisna deuleu keun tunggu parasmanan ini tah parawan naon tugasna naon fungsina kudu parawan bae non teh ini enah mah enah bae tapi lamun ku parawan eta parasmanan kejo bakal rada irit konon sababna nu gemul ge onangan bakal cecemianan dia isin tapi jajal ku nini tunggu parasmanan nu onangan ge teu tulus konon sababna berluan jadi nini mah aya tugasna dibori gitu nyangu dipanglaukan dina kue ulah yang diharap nini mah geus teu bisa dipajang eta mah kadaluarsa dipajang eta nu masih keneh baru produknya produk kadaluarsa belakang fungsina jaya ge kegiatan kieu lamun kegiatan pemuda mun ku pamuda dihareup urang kieu pan dajar aki-aki kita masang ieu tamu dasar encok batur ripuh tapi pemuda suak seakan kencang didoakeun ku kolot didukung ku kolot kitu tah ieu nu hajat masang janur sok baralak tah atawa daun kalapangora janur daun kalapangora engke nu onangan datang berarti hajat kene jadona gitu bagus kene ngorat kene tapi jajal kakak hajat nyieun janur ku baralak nunuk onangan balik deui kuna sabab geus angeus dah hajatna gitu janurna geus garing benar pemuda jari manis kedepankan pemuda jangan kita diberi kesempatan kasihan nanti kita tidak ada orang tua tidak ada pemuda geus biasa kan gitu betul iyalah iya pemuda ya pamadis manis karena manis pemuda maman manis bener di bawah lagi sejarah mencatat sumpah pemuda sumpah nini dan orang ada yang ngekul sebab benar kersumpah lagi akhir ini misalnya kesana ngangap apa lurah malah nungangap cik nini teh ngomong kieu bang masuk darah pon teh dek ku juri abi mah cik nini eta juri ge ngaliang cik juri sanu daya ka dia ge gila ya awas ya jari manis pemuda jeung makanya pemuda nah kudu ngarti kana agama kudu boga pendidikan supaya ulah para roek sabab poek eta ripuh eta pemuda pergaulan bebas mabok-mabokan dan sebagainya tawuran ku sabab para roek hatena teu ngarti kana agama kolot ulah geura
ngidalkeun pamuda lamun kumaneh can mere lampu ka pamuda. Iya mau ngalah kasahan dia ditunjuk-tunjuk ku bapana teh ya. Ngalah kasahan dia ka anakna. Cik anakna mah ti ku ngalah ka Jokowi abi. Oi, ilmuwan anang kecaang sabab para rek mah hararese eta urang neubrak tihang guru ti peuting tihang masjid sagede beuteung kebo diteumbrak urang eta lain kuwani ku poeka. Mun kadeuleuh mah moal diteumbrak eta ku urang pamajikan urang tengah peuting bulan puasa ngahaneutkeun sangu di dapur jang buka jang sahur jam 3 salakina ngedepeng di tengah imah ngadeutkeun nanu TV lain maca urang sia eta mah geus kitu parum lampu pamajikan ngompor lumpat ka tengah imah kanyut salaki ditajong mun di bural bencerik eta lain kuwani ku poek parum lampu pamajikan hayang kiih ka abi mah hayang kiih cenah teu kawawa anteur gerak percuma dianteur ge kala siling tajong urang poroek ajuna siling tinding keneh mending sorangan deui mapai bilik dia ka kamar mandi kan itu kajodo lempang ngonyong-ngonyong par sampai ke kamar mandi nyeureun gayung eueuh ripuh nya poek ieu ai cek geus aya eusian eta gayung pake ngisang ku kumanehna orang eta gayung urut salakina keur barang nguras bensin kadola ye poek gara-gara poek ya beres pengisang mapai bilik deui ka kamar datang ka kamar ka pamisalakina bebeja ka cenah barang abi mah sarita rarebeb cek salakina sing tadina ge tebeb len buku ieu mah beda jasa tebebna namahan jeung pararana saeutik aya naonan ieu coba sorot ka aya naonan disorot main boga senter tidak di gemol popoekan dia jor teuing naon bae nu penting kasorot aya ge korek gas jor teuing coba jetrekeun aya naonan ieu cetrek beharepan barang pamajikan ku salakina cetrek bududun barang pamajikan kahuruan gara-gara poek eta masantren tuh pasantren abah nyilu di kasapuana aya nu sajen kiai loba malah santren mangga nu jadi pejabat mana naon ge perlu urang polisi perlu dokter perlu bidan perlu KBG perlu ngan ulah lepas dina ilmu agama cingir ngaranna ieu jari manis adalah pemuda ieu nu terakhir naon cingir ieu ibu kaum wanita kajon leutik tapi bedas ulah disepelekeun cingir ieu jempol mun suit jeung cingir moal meunang ka bener tak padahal jempol panghebatan eta kiai sakumaha gagahna ge ku ewena mah eleh bae ku cingir mah eleh bae lurah sapong di kantor desa maung di imahna meong beneran ieu bedas ieu ciri bedasna awewe gunung 2 sawah sacelebek rebah ku sorangan di bawah kak riun bae tapi lalaki sarebul grup nu ieu mah mawa nog 2 masih dibantuan manuk artinya naon tanpa bantuan wanita kita itu bukan apa-apa hadirin makanya orang kudu boga akhlak teh sabab urang saling membutuhkan urang hayang dihargaan ku pamajikan kaum lalaki atau boga akhlak dararia ka kaum pamajikan ka kaum bika oh sari di modalan pak emang bener mak abi mak ngabilan ka mak sabab mak abi jeung mak sarua pada mama hargaan kaum wanita dulu memang di mereka tidak ada harganya zaman jahiliyah hargaan cacat lamun ngalahirkan orok awewe langsung dikubur hirup-hirup tapi ketika Nabi hadir dilahirkan maka ia diangkat derajatna hargaan kaum wanita Umar bin Khattab siapa yang tidak tahu ulah ta jelema ka Umar jurig sieun urang panyaredan jurig sieun kadenge ento jurig nu sieun dia mah jurig sieun ka jelema ja urang mah sieun ka jurig eta jurig neuk pasuranok jeung Umar ngidal sieun ulah ta jeung jelema apa lurah jurig cenah ge neuk ka hiji rorah di eta rorah aya dahan korma di dinya aya sobat Umar ngait eta jurig balik arah ngidal tanya ku babaturana ada apa bro cik jurig deh ya tapi kula mah ngantakeun lain jurig tadi yang mengorotot kang aing ngomongkeun jurig cek jurig ada apa bro kenapa kamu mengidal lain kan penting makahar dia ngomong nu penting makalam ya kahar kenapa kamu mengidal cek nu ngidal teh kamu ingin tahu kenapa saya mengidal
karena di situ ada sorban uman sedang mengait. Karti tak? Atuh aku disasari teh karti mah. Lewat. Japada jelem jeung kula orang dia oke. Ada sorban orang Umar sedang mengait. Makanya saya mengidal. Kamu juga jangan ke situ menginap, kita sama-sama mengidal. Tapi Umar kasar di luar. Siapa yang akan bertindak kasar kepada Kanjeng Rasul? Aing diharap cepat ku aing bohongna. Urusan agama tanpa kompromi Umar mah. Beneran Umar mah. Tapi ternyata kasar di luar, lembut di dalam. Itulah Umar. Kapa majikana mama eta Umar. Alabatan padagang tumleg. Nga pedagang tumleg urang Tasik teh hordening. Lembut eta pamajikana ge cenah ge ngecempreng bae. Umar mah teu mah leutik-leutik acan. Repeh bae. Jeung dia memang nage nu kieu mah lain teh malaneun. Sejarah mencatat belum ada lelaki yang menang debat sama seorang perempuan, tidak ada. Tahu nggak Rocky Gerung? Rocky Gerung nyawa tak? Ahli debat di Indonesia Pak Lurah. Sampai sekarang dia tidak punya istri. Kenapa? Kalau saya punya istri, nanti saya jatuh derajat debat ku pamajikan. Moal menang. Kalau bika maka nges kula nek mere cara ka orang dia lamun nu itu keur ngawek-wek ulah ditungguan didengekeun. Janganlah Anda jadi mustami. Karena apa? Lama-lama jeli Anda akan pararanas. Kumaha carana? Mabur. Meuli rokok 3 bungkus, beak rokok 3 bungkus si itu kecapean. Gitu. Mabur urangna. Berarti lalaki eleh kubikang teu sakur-sakur nu mundur eleh deulekeun Agustusan nu tarik tambang nu menang nu maju ta nu mundur. Hah? Nu mundur nu maju maka gusur berarti eleh. Jadi urang ge politik rumah tangga mah tarik tambang bae mundur. Lain eleh. Lain pan cicing bae mah urang panas nembak engkena jabeak kami toha. Cik Umar biarkan mereka ngewek-wek. Jor teuing nu kieu kita sababna lamun kurang dideuleu kacapena masyaallah eta kaum ibu hadirin. Eta pan pamajikan urang lain pembantu urang lain. Lain pembantu urang eta bukan asisten rumah tangga, tapi ternyata 24 jam mereka alamatan pembantu kalakuanana. Beneran can bisa hees maranehna lamun mata salakip beuntak keneh. Atuh nu kees kumaha? Mata salaki bentak keneh mana beureum digurayangan. Ti beurang tas ta anur ti peuting dek ditanuran. Ti beurang tasna gebot ti beuting dek betang banting. Capeun ka sagala dicabak Cik Umar. Cik Umar anak urang di urusan, di pandian, di isangan, di bajuan, baju urang diseusehan, urang lapar dipasakeun, urang hayang ngopi dijieunkeun, asup angin dikerokan, hargai istri kita aing ngomong sakitu mah wajar bae keur ngelepaskan unek-unek keur dengekeun bae kuat bangun teu kuat mabur. Keur bae. Sabab non setelan dealer memang seperti itu. Sabab bikang mah posisinya kadua, posisi kahiji lalaki Adam, kadua Hawa, deuleukeun sasatoan nu doang kadua bebek. Nu kadua soang bebek mah aya 2 macam, bebek kosta jeung bebek jangkung. Matak lamun aya bikang komen orang awek-wek bae berarti Yuni bebek jangkung. Jor teuing angka 2 ieu. Nu ka pangajian jeung babaturan wek. Kiai magahan main nama di luar wek. Balik di madrasah wek. Datang ka imam kasalaki wek. Untung dari boncit ku urangnya. Eta bebek. Jor teh henteu ngawek-wek mah ieu mah ngawes-wes doang. Pan bikang mah biasa bari ngaji guys. Bajuna urut bae situ. Atuh teu teuing nu penting mah make baju. Dari situ macam tebogan seragam pelajaran guru make seragam baik yang penting make baju itulah setelan awewe ngomongkan salaki panjang babaturan salaki aing betul doang salaki dia cenah kitu atuh metiku jatuh dicandung teteh ngage moal sarua geus wajar bae ngeun kula mak ieu neuk dongeng ya supaya mak jadi istri nu setia nya ai istri setia mah pancen ge lamun aya awewe maot hate salakina teu ridho
eta dijamin asup surga mah. Mak maut sate salakina ridho, lain ridho berarti abrug-abrugan atau hayang kawin deui lain. Jadi pokoknya nama ridho teh hewa ka urang maut mak asup surga mah. Bahkan emak ridho hatinya suhan lepis salaki pan lepis maka anonya dibuntang banting bisa kalah ngejeduk kena tarang urang beledak be paeh urang keur nyeusuhan. Asup surga mah. Mak. Itu kalau asup surga manting-mantingkeun bae karena lepis salakinya. Eta Abu Ishaq kapungkur nek nyabak kanu babaturanana. Ini kisah bukan dongeng. Abu Ishaq nek nyabak kanu babaturanana pada ulama. Datang kanu babaturanana eta babaturanana keur ceurik bae palurah aging giwik. Lalaki. Cik Abu Ishaq kunaon teu ya ceurik. Kalang harusan ceurikna. Heh kunaon dia? Pamajikan abi, Syekh Muriang Kori abi geus ngarawat geus babaraha poe. Atuh jer teuing kunaon pamajikan Muriang ieu? Mun cik urang mapan meureun atoh meureun nya. Pamajikan Muriang wah pokona mah tulus ganti casing ya cik urang. Sebab pangnyerian eta hate ku pamajikan diduduh nyandung karak neuk rencana doang padahal. Atuh diduduh salingkuh ku pamajikan puku karak rencana diduduh nyeri eta kana hate. Ya. Pan eta pamajikan mah doang calon lurah calon bupati sebenarnya mah. Nu eta ge aya keneh calon panggantina mah geus loba kan. Atuh bikang eta urang mun pamajikan maot mun urang maot panggantina loba keneh cik urang teh. Eta mah ceurik cenah ge. Kunaon dia ceurik aya geus karawat mah maksimal. Kumaneh mama nyaok kumaha hebatna pamajikan kula. Mantap kula ceurik sampikeun ka abong sabab ieu dunya karasa surga sabar kula boga pamajikan eta. Dunya karasa surga cenah ge lain dunya karasa neraka. Mantap wajar cikang jeung Nabi baiti jannati rumahku adalah surgaku. Jaku ngeunaheun lamun datang ka imah air urang pernah datang ka imah sari kana neraka bae jam malaikat jabaniyah ngawek-wek bae. Ieu dunya karasa surgaku kula ibarat surgaku sabab eta pamajikan berarti ku solehah-solehana eta awewe mah. Kumaha buktina? Suatu ketika pan kula ieu jalma miskin meunang pamajikan anak nu sugih sagala boga bapana mah ngeun ieu pamajikan satia jeung kula dina hiji waktu mitoha kula datang ka imah kula ngomong kieu ka kula cik eta jalma eta pamajikan dia ulah di paraban daging bae ja boseneun sakali-kali ku dia mun cik urang teh mah beulikeun gegesek beulikeun nu asin ulah jeung daging bae cik eta jelema aing can urang beulikeun daging ieu ka pamajikan tapi kalau aing ngomong kieu teh nyinggung tanaon ieu nya boro-boro daging aing dahar ge loba henteu loba diganjel ku batu nanya ka pamajikanan he cenah pan eta bapa ngomong kitu amat kumaneh cenah ulah loba teng di paraban daging bisi boseneun kumaha kitu jawabanana sampai ke si salakina ceurik sabab abdi setiap nyabak anu bapa abdi jelema sugih ya ditawaran tuang ku bapa jeung emak jeung daging abdi ngajawabna geus bosen di paraban daging ku salaki. Padahal ku salaki telok dibere daging dahar gedang danglat da jelema masakat. Tapi ngajawab hareupeun bapa nama nu ngisinkeun salakina, tidak mau menjatuhkan martabat seorang suami, tidak mau menghinakan seorang suami, meninggikan derajat suami di hadapan orang tua dan orang lain. Sampai kan ngomong bahwa abdi geus bosen ku salaki diberean daging bae unggal poe. Ayo urang mah pan salaki kagorenganna dibejakeun ka batur update status gitu bae. Update status salah kaing mangangur bae ngedepengan kanjut. Ulah nya kagorengan urang ulah dibejakeun ku salaki. Salaki urang bejakeun gorengan pamajikan tuh batur mah ditutup kagorenganna di hadapan orang tuanya. Sampikeun ceurik eta si jalma. Nasabah kolot aing mun gitu lain nyinggung ka aing tapi sama jikan aing nu ngabejakeun bagus bae ka kolotna bahwa aing selalu di paraban daging. Insyaallah batur mah ieu solehah mantak ieu salaki urang mah dengekeun nya ieu tan karamat mah ieu karamat mah teu kudu ka mamana nyaran karamat cukup loba cium tangan salaki mantak tas salat sunah lebaran ulah geuras minta hampura ka tatangga balik heula ka imah jasa salaki geus balik. Iya mah kalaka nyayab ka unggal imah sajadah disalinangkeun mukena disalinangkeun kantana mah menta hampura holeng ka hayang ka deuleu baju anyar simmer
Jaing mah aslina meulina ge ti tanah Abang, nu dia mah ti tanah sengketa. Ngaya belahir batin hampura abdi nya nu karaos teu karaos sampekeun ka tanang ya can balik salaki mah di imah ngah-ngah. Neuk dahar kejo tiis daging hasem neuk ngopi eueuh cai panas pamajikan jana tang balik ka imah wanci tanang ya mujuna salaki kerupan juri. Di mana beungeut dia wanci korek karak balik. Eta kieu eta. Poe lebaran ngadu beungeut-beungeut maneh. Kami mah tas ibadah minta hampura ka tatangga kabehan. Geus lunas kami mah. Cik salakina lunas beungeut dia hejo ka aing macan minta hampura dia. Kumaha cik pamajikan nu polongo teh ieu heueuh nya poho cenah. Poho ka salakina. Laju sakala minta ngomongna kieu hampura burungnya make burung. Neuk naon dia mamawa burung. Bisi boga dosa ngomongna bisi. Ai jeung nu jarang panggih lahir batin karos ai ka salaki bisi pan sosohoreun eta sedengkeun salaki moal poe mabok pejus ku maneh ngomongna bisi. Ieu adalah karamat urang mak majarah ka mamana ge teu meunang ridho salaki mama ridho Allah pi ridho zaus dina ridho salaki sakumaha salakina wada kurang kumaha Firaun baheula. Tapi urang wajib ka salaki mah bakti bae. Urusan ibadah urusan kumanehna. Sebab naon? Ketika salaki teu ngalaksanakeun ibadah teu ngajadikeun mamala pikeun mah. Tapi lamun emat teu ibadah teu digaingkeun ku salakina mamala pikeun salakina. Untung mama. Nurut ka salaki mah nya ku urang hargai salaki urang cium tanganna dibulak-balik isuk jeung sore minta dosa keur peuting minta dosa keur isuk ulah eta salaki capek makaya eta pamajikanna mah kalah poya awas nu hade mau sampekeun hianat kanu jadi salaki mah nu hade awas kawalat eta salaki karamat kumaneh ulah digagabahkeun ku kieu bae ge eta. Urang boga anak TK salaki tukang kuli manggul kopongkol jajan sampai 50.000 lintuh pamajikan urang nu boga anak TK mah pan anak nama 5.000 pamajikan nama 50.000 salaki nabi lembang doang pampir deng jalo bangun ngoleng kopongkol insyaallah. Kadang-kadang online salaki mah ripuh. Assalamualaikum paket hutang jak kutang dari ama kudu online tokona di Surabaya munasabah nurun ka ibu-ibu na Surabaya Susurayud loba gaya jala leer ini make legging gitu bae birisik bis doang nangka buru atuh di dole ngeunaheun henteu dosa meunang pan pisengit eta panasaran deui parawan maing dosa oge mantep ieu yo geus ini bari diburina legging aya ngarangan Hello Kitty hayang ngadubak ka jengkak ya hargai salaki urang mah ieu karamat urang ini adalah Jokowi kita kajian RT pengumuman di musola salaki urang keur magad ulah dibekep sumut salaki ieu mah salaki keur ngomong dibekep ganeng dengekeun RT ngomong naon sumut salaki dibekep ai pamajikan pola mah kalau ngadengekeun RT sugan menang BLT ti salaki mah online 24 jam non eta salaki teh nyareun BLT hargai kurang nu ka Malaysia nu ka Kalimantan melehan saha ngabela anu eta engge kuari meni jungkir balik ngabela anu kitu deulekeun salaki teh keur manggulan bopongkol duburna ge nongtot ulah nyaho duitna doang setoran teu nyaho kalakuanana yeuh rumah tangga saling hargai saling sayangi kakak kayak gitu ka pamajikan Kangjeng Nabi mah syahu mairo he yang kemerah-merahan pipinya ngalem di kamar bahangan di alam ai pamajikan abi mah cenah hideung ka kumaha nyebutna ya Hajar Aswad pan Hajar Aswad mah jadi nu kabeh hayang pada nyiumnya hayang pada nyekel nengge kitu nu mantak disebut Hajar Aswad mah kabeh bogohon kan dengan adong nu meunang kan betul menungan eta ngaranna bisa meuli hate tak siling hargain Kangjeng Nabi jeung pamajikan kitu urang kitu teh nya salaki digawe hargaan kurang kehormatan kita jangan serahkan kepada orang lain cuma milik suami kita jangan sampai terbuka aurat kecuali kepada suami betul atuh heueuh eta susu kajeun teteh milik salaki teteh mah ngendar mamawakeun doang nalika salaki nu boga hayang ulah dikoretkeun jor teh geus sebuah make ge malih ieu
Eta mah kitu bener bro, demi Allah sudah dek sugi eta mah kitu. Terus aduh mah kitu nya Allah gati-gati. Awas terakhir urang hargai ulama sabab naon anu nyapatan urang masyarakat etilu nu pertama ulama, anu kadu pertama nabi, nu kadu ulama, nu katilu para suhada. Mudah-mudahan utama syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.